Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kana sapina halaman 59. Paslin takdiruhu qara'tu bipaslin. Qara'tu maca kuring bipaslin kana ieu pasal. Surutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram sitata asyara eta aya 16. Antakoa tegesna kaiji kudu kabuktian ieu takbiratul ihram halatal qiyami dina nalika nangtung pil pardi dina salat pardu. Wa antakuna jeung bukti ieu takbiratul ihram bil arabiati ku bahasa Arab. Allahu akbar teu meunang ku bahasa Sunda. Allahu ari Gusti Allah akbar eta anu maha agung. Ari Gusti Allah eta anu maha agung. Teu meunang gitu. Kudu ku bahasa Arab. Wa antakuna jeung kudu bukti ieu takbiratul ihram bilabdil jalalati eta ku lapad Allah wa bilabdil akbari jeung ku lapad akbar. Allahu akbar. Wa tartibu jeung kudu tartib baina labdaini di antara dua lapad teu meunang dibalikeun jadi akbarullah tetep kudu Allahu akbar kudu tartib. Wa la yamuda jeung ulah manjangkeun ieu si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lapad Allah teu meunang dipanjangkeun hamzahna Allahu akbar jadi Allah teu meunang Allah. Wa adamu madibain akbari jeung ulah manjangkeun si jalma kana ba'na lapad akbar. Jadi Allahu akbar teu meunang tah. Wala yasdida jeung ulah nasdidan si jalma alba'u kana ba'na lapad akbar. Allahu akbar akbar gitu. Wala yazida jeung ulah nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu disukunan au mutaharikatan atawa anu diharkatan baina kalimataini di antara dua kalimat takbir. Allahu huwak aya wawan di tengahna teu meunang Allahu akbar gitu. Wa ala yazida jeung ulah nambahan si jalma wawan kana wau qabla jalalati dina samemehna lapad Allah. Jadi samemehna lapad Allah aya wawan jadi wallahu. Jadi lain wallah Allah lain wallahu akbar. Wala yakipa jeung ulah cicing ye si jalma baina kalimatay takbiri di antara dua kalimah takbir waqpatan tawilatan kalawan cicing anu lila. Wala qasiratan jeung teu meunang cicing anu sakedeung. Jadi Allahu eureun heula akbar tuluykeun deui teu meunang. Sak eureun lila rek eureun sakedeung. Wa yasmi'a jeung kudu ngadenge ieu si jalma atau wa yasmi'a jeung kudu ngadenge saha nafsuhu dirina itu si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh hurufna ieu takbiratul ihram. Jadi maca takbir teh kudu kadenge ku sorangan sakabeh hurufna teh Allahu akbar teu meunang harewosan. Wa dukhulul waqti jeung asup waktu pil muwaqqatati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqauha jeung kudu tumiba ieu takbiratul ihram halal istiqbali dina nyang hareup ka kiblat bari nyang hareup ka kiblat teu meunang nyang hareup teu ka kiblat. Wala yakhilla jeung ulah nyadelkeun ieu si jalma biharpin kana hiji huruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna ieu takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratul ma'mumi jeung ngahirkeun kana takbiratul ihramna makmum an takbiratul imami ngaheulakeun takbiratulna imam. Jadi takbiratul lamun ke salat berjamaah makmum teu meunang miheulaan imam geus Allahu akbar karek makmum Allahu akbar. Paslun ari teh hiji pasal surutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna maca Fatihah asyaratun eta aya 10. Atartibu kahijina tartib wal mualatu jeung kaduana tuluy-tuluy wa muraatu hurufiha jeung katiluna ngajaga kana sakabehna huruf Fatihah. Wa muraatu tasdidatiha jeung ngajaga kana sakabeh pirang-pirang tasdidna ieu Fatihah. Wala yaskuta jeung teu meunang cicing ieu si jalma saktatan kalawan cicing tawilatan anu lila wala qasiratan atawa cicing anu sakedeung yaksidu anu ngamaksud ieu si jalma biha kana ieu cicing teh qat'ul qiraati kana megatkeun bacaan. Jadi teu meunang cicing keur maca Fatihah cicing eureun gitu tah. Eureun teh ku ngamaksud megatkeun bacaan teu meunang. Wa qiraatu kulli ayatiha jeung maca kana sakabehna pirang-pirang ayatna ieu Fatihah teu meunang kalewat. Wa minha jeung eta tina sawarehna ayat Fatihah teh al basmalah tu ari basmalah. Jadi basmalah teh tina sebagian tina surat Fatihah jadi bismillahna kudu dibaca.
temenang make bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah temenang langsung alhamdulillah, kudu maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sabab bismillah teh salah sahiji ayat anu aya dina Al-Fatihah. Wa ada mulahni jeung temenang wa ada mulahni jeung ulah ngaruksak ieu si jalma, wa ada mulahni jeung ulah nyadelkeun ieu si jalma al mukhilli anu ngaruksak ieu lahnun bil makna kana makna. Wan takuna jeung kudu bukti ieu maca Fatihah halatal qiyami dina nalika nangtung pil pardi dina salat fardu. Wa yasmi'a jeung kudu ngadenge ieu si jalma nafsahu wa yasmi'a jeung kudu ngadenge naon nafsuhu awakna itu si jalma al qiraatu kana bacaan. Jadi bacaan Fatihah teh kudu kadenge ku sorangan teu meunang kaharewosan. Wala yatakhallala jeung ulah nyelangan ha kana itu Fatihah non zikru ajnabiyin zikir anu sejen. Paslun wallahu alam bisawab.